waliullah naik maung bae ka mana naik maung bae ka mana ngan maung mapan kudu dibere daging nu mantak asal datang ka di daerah ka muridna pangneangankeun daging deuk sapitah deuk embetah pangneangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka tuan syekh begitu nyaba ka tuan syekh datang ka dieu maung paeh begitu di dieu maung paeh langsung sujud eta wali ka tuan syekh hampura sebab naon nu mantak maung paeh ieu boga rasa takabur jeung tuan syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuhna naonan tuan syekh mah lah sampai coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih teh tuan syekh yeuh barang datang kadinya turun kek paeh mah ceurik nyana cek tuan syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui ampura cenah kula kasombongan kula kanyahoan ieu mah terserangan kula bawa balikna jauh hirupkeun deui we hirupkeun deui tawadukeun hate kakarek tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun deuleu maung geus kieu atuh ulah kitu cenah maung ulah hajuk wari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu maung bisa ditumpahkan deui